Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka-20 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hila di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Nya ieu nu katelah leuweung monyet mah ceuk Mang Mansuri oge. Tapi da teu jiga leuweung ieu geuning ieu teh. Leuwih pantes nama disebut kebon atawa tegalan. Sabab kadituna mah geuningan tegalan wungkul. Eueuh tatangkalan anu gararede. Ukur jujukutan we jeung tangkal saliara. Jeung deui ti mimiti aing asup ka dieu. Acan manggihan monyet sesiki-siki acan. Ari sugan aing disebut monyet, disebut leuweung monyet teh lantaran loba monyetna. Geuning eueuh. Ieu mah tuluy jeung ngaran, kudu dibejakeun ka pamarentah ieu. Teu sasuai ngaran leuweung teh. Tapi keun bae ketang teu penting barina oge. Moal jadi duit diuruskeunna oge. Nu aya mah kaluar duit. Kamari oge tatangga leungit motor hiji. Nah, ari dibawa ka polisi mah jadi 2 motoreun. Geus teu parenting. Ceuk Wirayuda ngomong sorangan. Panonna rarat reret ka sakuruling bungking eta leuweung monyet. Tapi ari akhirna mah panonna keukeuh museur nyidik-nyidik kana dapuran haur anu ngababadeg hareupeunana. Aneh. Geuning dina dapuran haur teh aya sora nu batuk. Nah aya naonnya di eta dapuran haur? Hate aing keukeuh hayang ngitenan kadinya. Tah anu batuk kadenge deui. Lah virage tangkal awi haur atuh lah. Naon anehna, deueuna naon meureun. Paling oge aya liang orai bedul di jero teh
tapi orang bisa batuknya. Terus di mana atuh ngajaradogna eta komplotan garong anu biasa sok ngaranjak ka lamburnawa Udin teh. Cek yang kuncung mah jelas di dieu di sisi leuweung ieu. Tapi nya di mana atunya lebah-lebahna. Deueuh tempat anu pantes pikeun dijadikeun tempat panyicingan jelema di dieu teh. Pirahku di jero liang mah. Ai, heueuh ketang. Bisa wae ka jerona mah aya liang. Eta dapuran haur teh bisa wae aya guha di jero. Da geuning tadi ge kadenge solanu batu. Ah, hayang nyaho rek ditenjo sia ku aing mah. Ceuk Wirayuda deui bari kojeng Kang. Leumpang leuwih deukeut kana dapuran haur. Tah. Anu batuk deui euy. Aing sabisa-bisa kudu bisa meruhkeun eta 3 garong. Sabab engke bakal jadi tuduh jalan pikeun bisa nepungkeun aing jeung nu jadi gagedugna. Nyaeta nu ngaran Darmaseta, incuna Kirangga Seta. Salaku musuh bubuyutan Eyang Kuncung. Heueuh bener. Pasti aya di antara rukun haur ieu tah 3 garong balad si Darmaseta teh jiga nama. Akhirna Wirayuda boga kapastian sarta keyakinan kana naon anu aya dina jero hatena. Antukna Wirayuda terus seseleket kana dapuran haur anu rarembet jeung hararieum. Barang panona ngareret ka pelebah akar eta dapuran haur. Bre. Katingali aya liang anu gurawah nyorong ka jero taneuh. Wirayuda ngarasa penasaran, tuluy mahena ngadeuketan. Cen ngajanteng. Kulit tarangna kerejut jika keur aya nu dipikiran. Ieu liang bisa oge disebut guha. Sabab ka jerona katempo gorowong. Merenah lamun dipake tempat panyumputan garong teh. Ah, hayang nyaho aing rek asup ka jero. Kitu gerentes hatena Wirayuda. Saterusna manehna saseleket deui asup kana eta liang. Bener pisan. Ari di jero nama eta liang teh lumayan lega. Manehna oge bisa nangtung kalawan laluasa. Kayaanana lumayan teu poek teuing lantaran cahaya panon poek katenjo nyorot kana sela-sela batu minangka pipinding eta liang atawa guha. Nya, geus moal salah deui. Pasti di dieu ieu ngajaradogna para garong anu dikegedugan ku si Radok teh. Paingan atuh. Hate aing ti barang asup ka dieu asa yang nyetenan kana dapuran haur. Tapi keke na kambarananya teu katenjo aya jelemana geuning. Gerentes Wirayuda deui bari luak lieu ka jero eta guha. Tapi karek oge ngagerentes kitu katenjo di hareupeun aya hiji jirim anu make papakean hideung-hideung. Keur diuk luhureun tunggul haur bari ngetruk-ngetruk pangpung garing kana taneuh. Wirayuda gentak nyalingker ka tukangeun batu nu aya gigireunana. Panonna terus merhatikeun ka eta jirim jalma nu taya lian nyaeta si Dosol anu keur ngagetruk-getrukeun rokrak. Aduh, aing tahun-tahun nutur-nutur si Radok bari cul anak tinggal pamajikan ngajalankeun parentah ti si Darmaseta pikeun babadog rarampog rarampid sedengkeun ari keur aing naon untungna atunya kabeh bebeunangan hasil ngagarong teh kudu disetorkeun ka si Darmaseta sedengkeun ari aing ukur kabagian saeutik kabagian peperetna wungkul. Ari aing sakalian ngomong salah wae bari dicarekan. Jadi hoream aing manuturkeun si Radokna oge. Paduli teuing mun ke peuting rek babadog aing mah moal pipileueun karugi-rugi jeung kacape-cape. Ceuk si Dosol. Manehna masih keneh keheul jeung ambek ka si Radok anu basa tadi popolotot ka dirina. Sawatara kitu harita Wirayuda kekatayepan leumpang ngadegetan si Dosol. Katayep
katayep Wirayuda harita metakeun ilmu ngahampangkeun ragana sangkan lengkahna teu kadengieun ku si Doso. Jalana teu ti hareup tapi seseleket mapai-mapai sisi guha anu teu kacaangan ku cahaya panon poe nu asup ka jero guha. Anu akhirna Wirayuda geus aya di gigireun si Doso. Harita manehna sakilat nguliwed ka tukangan si Doso. Bener aing apal keneh ka ieu jalma. Nyatana ieu teh salah saurang garong anu keur waktu peuting ti heula kungsi bantrok jeung aing. Tapi na kamarana nya dua deui baturna. Ngan aya saurang geuningan. Ceuk Wirayuda ngagerentes na jero hatena. Sawatara kitu si Dosol mah jongjon we manehna gegerendengan bari ngaguer-guer regang kana taneuh. Seutik oge teu ieu nyadar ieu di tukangeunana aya nu nyerengkeun. Pokona mah moal we aing mah moal milu-milu deui najan ku si Radok dipepaksa oge moal teu sudi abrig-abrigan. Nah asana teh ari kana pagaweana butuh ari buruna teu sapira jeba goreng adat deui si Radok teh dasar korodok. Jero onam najan rek dibejakeun ka si Darmaseta oge teu sieun aing mah ku si Radok korodok kitu ku kulutus si Dosol. Beuki dieu beuki sakaingat we ku kulutusna teh. Nakuna naon cenah manusia teh ngadon ngecemrang sorangan jika nu kurang saeundan ari rek langsung ditaragal disampeurkeun sieun teu matak nguntungkeun pikeun aing. Sangkan caina herang laukna beunang aing kudu manggihkeun heula baturna nu duan deui ye. Gerentes Wirayuda akhirna boga kaputusan katayep kalawan kakatayepan Wirayuda lempang lalaunan nuju ka jero guha. Srong Wirayuda asup ka deukeut lawang anu dihalangan ku batu. Kadenge ti jero aya sora anu keur garuneman. Lumayan lega oge eta guha ka jerona mah. Eta guha nu di luhurna rungkun haur teh lega malah henteu hareureun teuing kawas di lawang pangheulana basa tadi meti Wirayuda asup lega ngagemblang. Di dieu geuningan baturna mah. Bener kabehna aya tiluan. Ari nu duaan mah aing oge apal keneh keur waktu peuting ti heula teh. Nu saurang deui pasti gegedugna nu ngaran si Radok teh meureun eta teh. Wirayuda ngagerentes tuluy lalaunan ngadeuketan. Bre kata Enjo di jero teh aya dua urang jalema nu keur dariuk bari ngobrol pacental-cental omongan. Tapi sabot kitu, saha si laing? Keur naon sia? Ngadon jor-joran asup ka dieu? Didita ku sai laing Atuh puguh we Wirayuda nepi ka ngarenjag ruas. Sabab teu nyangka ti tukang ngeunana nyaho-nyaho aya nu nyantak barang dilieuk si horeng si Dosol. Jigana meureun si Dosol teh rek nyampeurkeun deui ka si Radok anu masih keneh garuneman catur jeung si Bengong. Da puguh eueuh deui jalan jadi we antukna Wirayuda anu keur nyumput teh kapergo. Geuningan si laing makhluk anu basa peuting ti heula di lembur Cimaranggi geuning sia teh cek si Dosol deui. Katara ngomongna rada ngageter sabab apanan manehna kungsi dirubuhkeun ku Wirayuda keur waktu ti heula di lembur Waudin teh. Heueuh sia aing ayeuna ngahajaya ngacurag ka dieu rek nyangkalak sia sabatur-batur sia cek Wirayuda. Antukna geus kagok asong manehna malik nyentak ka si Dosol. Sabenerna ti barang apal yen jalma dusang hareupanana taya lian jalma anu kungsi ngarubuhkeun ka dirina. Si Dosol teh geus marmir sieun. Tapi kulantaran boga angkeuhan di dinya aya si Radok nyatana gegedugna si Dosol jadi timbul deui kawanina.
kurang ajar sih ya ngadon secara kojor sih jurig wawanianan nyamperkeun ka sayang maung sarua jeung orai nyamperkeun panenggelis ya mah jurig kunyuk cek si dosol bari masang kuda-kudana sedangkeun dengan katuhuna ngaragamang kana cangkengna maksudna marek mesat bedog meureun tapi barang direret tetela bedogna eueuh da memang teu nyoren bedog tadi oge tinggaleun di jero guha tapi sabot keur kitu celeng-celeng dikencak katuhun si dosol nyaw-nyaw geus cing baredega si Radok jeung si Bengo sabab kumaranehna duaan kadengieun aya sora anu raribut di saluareun rohangan tempat ngarobrolna tadi. Ai wanian sia bebenyet teh jor-jor asup ka kandang maung. Hayang dipodaran sugan sia mah kunyuk. Cek si Bengo langsung tutunjuk bari sesentak ka Wirayuda. Ari si Radok anu geus dibejaan ku si Bengo yen eta budak ngorat teh aya lian jalma nu ti heula di lembur Cimarangge teh nyaeta nu geus ngarubuhkeun si Doso. Srog atuh si Radok maju ka hareup bari pok nyarita ditujukeun ka Wirayuda. Kakara aing manggihan jalma bari jeung kasebutna bebenyit kene nepi ka gede wawanen ngajorag ka kandang macan terus terang dewek muji ka si laing sangara si laing dah sok bejakeun meh dewek teh se nyalabarkeun bangkena di mana Andika geus ditelasan pati ku dewek deuleu sangaran. Aduh eta ngomong harari punaker memangna nyawa aing teh sia nu ngaturna moal pati-pati aing ngacurag ka dieu lamun teu dibarengan ku kawani jeung pangabisa mas ya bangsat kotok curig temal Wirayuda jadi ngusial amarahna ngadenge caritan si Radok anu nganggap enteng ka dirina. Nyaan gede wawanen ieu mangkluk make jeung nyebut bangsat kotok sagarupa ka aing bedul teh sia ye dengikeun ku lain aing masa kumaha eueuh hakaneun oge tarangakan ti kotok deuleu lamun si Dosol mah heueuh beukieun dicatrok si eta mah. Cek si Radok ditungtungan ku ngabarak katak seuri nepi ka pipingkelan bakat ku ngarasa ngeunah meureun kitu teh bari nunjuk ka si Dosol anu kerja motrot ambek asa diledek ku si Radok. Teu nyarambung teuing tina bangsat kotok kalakalos-los kana ngakan teh kotok saur sia maju kunyuk aing can rumasa eleh ku sia ti heula ge deuleu obalak maju sia cek si Dosol tungtungna jadi meupeus keuyang ngadenge omongan si Radok nu terus-terusan ngaledek ka dirina harita keneh langsung nyeureudeg ka hareupeun Wirayuda bari ngaheumbatkeun peureupna rek ngarah kana beungeut wuk tapi ari pikeun Wirayuda tangtuna lain hal anu dibahayaeun yang hareupan panarajang anu jiga kitu mah sakilat manehna nyingcatkeun badana ka gigir leplos pereup si Dosol ngeplos ngahakan angin seruntul awakna nyuruntul ka bawah ku tanagana sorangan cobrot atuh bujurna ditajong walah goak si Dosol ngagoak ngarasa nyeri nepi ka nyelek kana angin kedebut tungtungna si Dosol ngakedebut nyuksruk kana taneuh senajan beungeut jeung bujurna nyeri si Dosol maksakeun ngagurinjal hudang gurinjal cilegedeg rengkenek langsung masang kuda-kuda deui panonna molotot buringas ka Wirayuda bangun anu ceceub naker perlu bantuan teh Sol cek si Bengo ngagorowok ti tukang ngeunana tapi ku si Dosol teu diwaro teu direret-reret acan kalah beuki ngagugudug nafsu ngadenge kitu di si Bengo teh karasana jiga nu ngaledek ka manehna teh keun bae antep heula Bengo hayang nyao bisa moal si Dosol ngelehkeun eta mangkluk cek si Radok milu mairan puguh we jadi ambek ku itu ku ieu tungtungna teh pikeun si Dosol mah sabrut harita si Dosol nyebrut deui narajang dua peureupna butbet pasusul-susul ngarah kana sakujur awak Wirayuda
Wirayuda ukur cungcat cingcet cangcut nyingkahan tenggelan si Dosol. Sanajan si Dosol terus-terusan ngagempur ku tenggelan jeung tajongan anu kagenakeun tanaga sapinuhna. Tapi sakali oge eueuh anu meneran kana sasaran. Sabab Wirayuda can ngayakeun serangan balik. Ukur miceunan panarajang lawan. Anu pamustunganana si Dosol jadi ngarasa capek jeung aral. Istilahna ambek nyedek tanaga midek. Lawana memang lain tandingan manehna. Sanajan kasebut ngorakene, tapi urusan ilmu pangaweruh jeung pangabisa mah Wirayuda teh jauh aya di saluhureun si Dosol. Tungtungna harita si Dosol jadi ngajanteng bari ngahegap. Panona buburi lengan antara nahan amarah jeung nahan kaera. Era ku si Radok jeung si Bengo anu tadi kalah kajiga anu nyeungseurikeun ka manehna. Sol, nah kalah ngajentul kitu Sol. Kumaha? Aya keneh karep rek dituluykeun deui tarungna Sol. Lamun moal, mundur lah. Awas ku dewek anu kitu mah dilawananana Sol. Cek si Bengo ngagorowok deui ka si Dosol. Katempo si Bengo geus tatan-tatan rek maju ka pakalangan. Gandeng sia. Montong gogorokan we si Bengo. Angguran mah panyokotkeun bedog aing tuh di jero. Mesti rek bantuan mah deuleu, cokot bedog aing. Cek si Dosol. Kitu nate bari morotot ka si Bengo anu keur ngajantang tukangeunana ngarendeng jeung si Radok. Oh, rek make bedog gilaing teh. Tah, bedog dewek we atuh pake. Hoream kudu neneangan bedog si laing mah. Jabat teu nyaho deui di mana neundeuna oge. Tah, bedog dewek pake. Cek si Bengo bari ngalungkeun bedog ka palebah si Dosol. Meuni teh sirikna dibaledogeun ngalungkeunna oge. Atuh, puguh we nepi ka ngalenyap si Dosol teh. Lamun teu kaburu nyingcat mah bisa-bisa keuna kana awakna eta bedog. Plou we. Bedog anu dialungkeun ku si Bengo teh murag kana taneuh hareupeun si Dosol. Goblok si mah Bengo. Rek modaran aing nya. Sok sia maju, kelut jeung aing sakalian sia Bengo. Kagok we asana teh aing mah maju sia. Cuk si Dosol jadi malik ka si Bengo, ngarasa ambek anu lain meumeusan ka si Bengo. Anu ceuk pikirna rek nyilakakeun ka dirina. Bari ngodomang nyokot bedog, si Dosol malik ka si Bengo, panonna molotot bakat ku ambak. Kunaon sia teh? Nangtang dewek si Dosol? Dikira aing bakal sieun ku sia? Tiraha dewek sieun ku sia Dosol? Edan sia. Si Bengo jadi kapancing amarahna. Serudug, nyerudug. Manehna nyerudug ka hareupeun si Dosol anu keur nulak cangkeng ku leungeun sabelah, leungeun kenca. Sabab leungeun katuna harita keur ngabar-ngabar bedog. Barang si Bengo geus aya di hareupeunana, si Dosol geus teu loba deui mikir. Beresat hiu. Bedog teh langsung dibabadkeun, rek ngabudal badilekeun eusi beuteung si Bengo. Atuh puguh we, lain deui mata kruas napikeun si Bengo. Sabab manehna saeutik oge teu nyangka lamun si Dosol bener-bener ngalakukeun tindakan seperti kitu ka manehna. Untungna harita si Radok gentak ngagajleng ka tengah-tengah antara si Bengo jeung si Dosol. Hiup taterang. Sabetan bedog si Dosol beunang dibendung ku bedog si Radok. Nepi ka ngajarijeg mundur sabaraha lengkah ka tukang si Dosol teh. Kadorong ku tanaga si Radok ngaliwatan bantrokna bedog tadi. Hep. Dasar barang lagu bodoh sia mah Dosol. Tu gablek polos sia. Naon maksudna sia teh? Kalarek ngabinasa kabalan soranganna. Itu dihareup musuh mah deuleu. Kehead sia. Cek si Radok nepi ka burial bun celik ambek ka si Dosol. Kan bae ulah kagokang. Sekalian urang warah manusia Dosol kitu patut mah. Di podaran oge moal mata kerugi manusia bodoh boloho jika kitu patut mah Kang. Cek si Bengo. Puguh manehna oge lain deui ambekna. Sabab jelas-jelas si Dosol rek nyilakakeun ka dirina. Manggeus gandeng. Montong sarwana sia Bengo. Sok mundur. Antepkeun heula hayang nyaho. Si Dosol mampu atawa moal ngayonan eta beunceuk. Cek si Radok bari mundur.
Atuh si Bengo oge nurutan mundur mere tempat keur anu rek nuluykeun tarung patutunggalan antara si Dosol jeung Wirayuda. Nah kalah rek ribut jeung batur sapangabadogan ieu teh. Ieu dewek mah di dieu dihareupeun si lain Dosol. Bener kitu ngaran teh Dosol? Duh, mun jiga nu beakeun ngaran wae geuningan kolot maneh mah. Mere ngaran ka budak teh sadosol-dosolna. Cek Wirayuda ditungtungan ku ngahehe. Montong ayeuna sia setan. Dosol mah ngaran landian wungkul ken. Ngaran asli aing mah lain Dosol, ngarti sia. Nah saha atuh ngaran aslina ieu lain. Sakalian kuring rek ngawanohkeun diri ka si lain. Oge ka batur si lain nu duaan. Wanohkeun. Ngaran kuring nu katelah Wirayuda, asal teh lembur Cisangkan. Cek Wirayuda nyebutkeun ngaran jeung lemburna ka si Dosol jeung nu duaan. Teu kudu nyaho lah sia mah kana ngaran dewek deuleu. Moal dibejakeun ngaran dewek mah. Ngaran dewek Darmaji moal dibeja-beja. Pokona moal dibeja-beja ngaran dewek mah Darmaji lah pokona. Ngabodor sia mah. Kajen atulah Darmaji dahar 5 ngaku hiji. Tapi untung kita ngaran Darmaji. Untung teu Darma teu oge. Nya naon kitu Darma teu? Dahar 5 ngaku hantes ya. Koplok sia. Geus lah. Teu kudu loba ngomong, bayan oge aing mah teu hayang nyaho lah. Yen ngaran sia teh Darmaji, teu penting deuleu. Nyaho ti saha sia yen ngaran aing Darmaji? Sok bejakeun ti saha sia? Sanu ngabejan ka si lain sia jurig. Geus lah ganeng. Sok we ayeuna mah lamun rek diteruskeun di tarungna, geura petakeun eta bedogna. Lain dicecekel wae. Piceun puguh bedog butut kitu mah cocorek tarasi. Dipake kana gebog cau oge moal neurak bedog mintul jiga kitu patut mah. Cek Wirayuda mah panas nu jadi lawanna. Da lain bedog dewek ieu mah deuleu. Pasti oge nyaho. Tadi saha nu bogana? Tuh si Bengo anu bogana mah deuleu. Bedog aing mah halus di jero. Dosol. Montong mamawa ngaran dewek sia jurig. Der kain nyarek gelut mah. Lain hayo we pidato. Rek iradekna deuleu tarung deuleu sia. Dosol. Cek si Bengo hohoak ti tukangan. Pan ieu mah lain bedog dewek sia jurig. Sok sia maju. Montong babalicetan wae. Mun nya sia aya kawani mah deuleu. Anu antukna si Dosol maju ka hareup. Sayaga pikeun neruskeun bitotama ngayunan Wirayuda. Nya sok we rek maju mah ti heula. Da dewek mah teu biasa ngamitian nyerang, sok maju ti heula. Ngadenge kitu si Dosol geus teu ngomong deui. Hiu. Wus. Bedogna harita disabatkeun rek nigas kana beuheung Wirayuda. Lep. Wirayuda ngalepkeun sirahna. Gerakanna estu kesit naker. Koleweng. Dengan si Dosol nu nyekel bedog dia jadi ngoleweng ka gigir lantaran teu keuna kana sasaran. Hiu, cebrot, cekuk, des. Pikeun anu kadua kalina bujur si Dosol ka hanca ku tajongan suku katuhu Wirayuda. Malah ieu nama pundukna oge teu luput tina tenggelan kepang Wirayuda. Siut buk. Halo, adaw, joring sia. Cek si Dosol ngoceak tarik naker. Awakna nyuksruk dewe jiga tadi. Tapi ayeuna mah teu buru-buru hudang. Kalah terus gegerungan ngerasakeun kanyari dina tonggong bujur jeung pundukna. Jaba beungeutna satarikna niban pisan kana taneuh guha. Untung we teu keuna kana batu anu nyungkruk oge. Ayo, hudang deui Dosol. Piraku karek sakitu jugerubuh. Ayo hudang. Lawan deui euy, lawan. Gunakeun atuh nu bener bedog deh. Dosol, hudang. Cek si Radok nyumangetan. Tapi kadengena ku si Dosol mah lain nyumangetan. Anggur jiga anu nyeceleh ka manehna. Bari jeung awak teu puguh rasakeuneun oge. Antukna si Dosol maksakeun muniang hudang. Kanyeri dina awakna eleh ku kaambek jeung kakeheul ka si Radok nu saolah-olah nyapirakeun pisan kana pangabisana. Jarig jog. Awak si Dosol jajarig jogan. Ceg.
langsung mancak gendai kuda-kudana. Tapi anggar teu bisa ajeg, da puguh keur nadangan kanyeri. Sirahna mimiti asa lungleng, tetenjoan ranyai kararoneng. Asa loba cika-cika nu pating suliwer dina kongkolak panona. Aduh, mana kulon, aduh, mana wetan, aduh. Geus we atuh, ulah maksakeun sol, bisi cilaka. Dewek oge kalah jadi teu tega nenjona ari babalidegan kitu mah deuleu. Gandeng sia setan. Aduh, tapi kekela-kela bitan heula. Kening ari tarung bitan. Bitan heula dulu, isukan tuluykeun deui. Kening diisukeun. Waktuna beak goblok. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya, ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.